Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di pamiarsa dina acara dongeng Sunda garapan Kang Wawa anu nyanak carios judulna Halimun Cinta rekaan wargi Ka Iwan wilujeng ngabandungan. Lena langsung nutup telepon bari leungeunna ngageter. Hatena karasa dirames-rames ku kanyeri anu hese dijelaskeun ku Kecap. Ti tadi sabenerna manehna ngarep-ngarep Tanu bakal ngajelaskeun sagalana kalayan jujur. Lena ngan ukur hayang hiji katerangan anu eces pikeun mupus sagala curiga anu salila ieu ngagulung dina jero hatena. Tapi anu kadenge tina telepon ngan ukur Kecap ponok nitah Lena kudu tenang jeung Tanu mung papanjangan. Pikeun Lena eta lain jawaban, eta lain bantahan, eta lain katerangan anu bisa nenangkeun hate Lena. Sabalikna sikap Tanu malah beuki nguatkeun kayakinan yen Tanu memang kungsi sare bareng jeung Wiwi. Lena ngagoler dina luhur kasur bari neutup lalangit kamar, pikiranana muter tepuguh arah, beuki di pikiran, beuki nyeri anu karasa, dina hatena ayeuna ngan aya hiji kacindekan. Lamun Tanu memang teu salah, naha hese pisan ngajelaskeun, naha kalah ka ngajak tenang, naha siga jalma anu embung ngabahas hal anu sabenerna. Cimata Lena mimiti murag kana pipina, kuciwa jadi rasa anu pangdeketna pikeun ngagamarkeun naon anu keur dirasakeun. Salila ieu Lena ngajaga hubunganana jeung Tanu kalayan satia, teu kungsi main tukang, teu kungsi muka hate pikeun lalaki sejen. Sakabeh kanyaah jeung kapercayaan ngan dipasrahkeun ka hiji jalma nyaeta Tanu. Ayeuna Lena ngarasa siga jalma anu percaya teuing, siga jalma anu salila ieu ngabelaan hiji hubungan ngan tungtungna meunang ka nyeri. Lena tuluy inget kana mangsa katukang. Ti leutik maranehanana geus silih kenal, Tanu sok ngajaga jeung ngabela dirina. Waktu aya budak lalaki anu ngaganggu Lena di sakola, Tanu anu pangheulana nangtung hareupeunana. Eta sababna Lena gampang percaya. Dina panonna Tanu lain lalaki biasa, tapi bagian tina kahirupan sorangan. Tapi ayeuna gambaran endah eta mimiti rengat. Aya gudawang anu teu bisa dipopohokeun. Dina kaayaan rasa nyeri, ujug-ujug ngaran Mira muncul dina pikiranana. Mira teh sobatna sorangan anu baheula kungsi resep ka Tanu. Malah sempat aya mangsa hubungan maranehanana rada rengat lantaran perkara eta. Tapi harita Tanu tetep milih Lena, henteu milih Mira. Inget kana eta hal, Lena jadi bingung deui. Lamun Tanu memang teu satia, naha salila ieu manehna tetep milih Lena? Naha henteu baheula milih awewe sejen atawa milih Mira? Pananyana terus muter dina pikiranana, antara percaya jeung teu percaya, antara hayang ngajauhan jeung masih ngarep-ngarep aya katerangan anu bisa ngarobah sagalana. Sahanteuna Lena masih mikanyaah ka Tanu. Eta sababna nyeri anu karasa jadi leuwih jero. Lamun teu bogoh meureun manehna moal sakieu remukna. Nyeri teh lain lantaran ngewa, tapi lantaran cinta anu masih keneh nyesa. Lena jadi ingat kana omongan bapana. Sababaraha kali bapana pernah nyarita, loba pengusaha lalaki mapan anu resep ka dirina. Aya nu nitip salam, aya nu hayang dikenalkeun. Kulawarga Lena memang dipihormat lantaran bapana miboga sababaraha perusahaan anu maju.
teu saeutik. Lalaki anu ngarasa reueus lamun bisa deket jeung Lena. Tapi salila ieu Lena henteu kungsi paduli. Sanajan aya nu leuwih beunghar, leuwih kasep atawa leuwih luhur jabatanana, hatena teu kungsi pindah. Dina hirupna ngan aya hiji ngaran ukur Tanu. Ku sabab eta ayeuna rasa nyerina jadi leuwih jero. Manehna ngarasa geus masrahkeun sakabeh kapercayaanana. Tapi ayeuna kapercayaan eta runtuh ku hiji kanyataan anu can eces tapi geus karasa nyata. Dina jero kamar anu beuki jempling, Lena terus mikiran Wiwi. Sajongjongan manehna sempet nanya ka diri sorangan, nah sabenerna Tanu anu mimiti ngadeukeutan Wiwi atawa sabalikna Wiwi anu ngagoda Tanu nepi ka lalaki eta kagoda. Tapi beuki dipikiran, beuki sadar yen eta pananya sabenerna teu aya gunana. Saha bae anu ngamimitian hasilna tetep sarua. Lamun Tanu anu ngagoda eta jelas kasalahan, tapi lamun Tanu anu ngan ukur kagoda, nah kasalahan eta bakal jadi hampang. Henteu oge. Dina hiji hubungan anu diwangun ku kapercayaan, kagoda lain alesan. Unggal jalma boga pilihan. Lamun menang nyaah, jalma bisa ngajaga dirina. Lamun menang satia, jalma bisa nyebut henteu. Lamun memang ngahargaan pasanganana, jalma bisa mundur samemeh sagalana kajadian. Tapi numutkeun naon anu ayeuna dipercaya ku Lena, Tanu henteu ngalakukeun eta. Ari salila ieu Lena dianggap naon atuh a? Gerentes Lena dina hatena. Lena sadar yen dirina lain awewe anu sampurna, tapi salila hubungan maranehanana, Lena salawasna narekahan jadi pasangan anu hade. Salawasna ngajaga perasaan Tanu, salawasna satia, sarta salawasna percaya. Kukituna manehna teu percaya, naha nempi ka aya awewe sejen dina carita cinta maranehanana. Kenangan-kenangan endah jeung Tanu ayeuna malah karasa jadi peso anu nyiksik kana hate Lena. Beuki inget kana kahadian Tanu, beuki nyeri anu karasa ayeuna. Sabab Lena ngarasa siga kalengitan dua hal sakaligus. Kalengitan lalaki anu dipikannya jeung kalengitan kapercayaan anu salila ieu dijagana. Tungtungna Lena sadar yen masalah sabenerna lain deui ngeunaan saha anu ngamimitian, henteu ngeunaan saha anu ngagoda atawa saha anu kagoda. Masalah anu pangutamana nyaeta kepercayaan anu geus pegat. Dina poekna peuting, Lena nangkep tuurna sorangan, bari nyanghareup hiji kanyataan anu beuki hese dipungkirna. Aya bagian dina dirina anu masih keneh mikanyaah ka Tanu, tapi aya oge bagian anu ngarasa geus dihianat. Pikeun Lena naon bae kateranganana, nyerina tetep sarua. Sabab ngahianat moal jadi leuwih hampang ngan ku sabab aya alasan di tukangna. Peuting eta Lena teu bisa sare. Hatena keur perang antara cinta jeung kuciwa. Lena sadar yen cinta bisa jadi masih aya, tapi kepercayaan anu geus pegat moal gampang dihijikeun deui siga baheula. Narima hiji kanyataan memang teu langsung mupuskan nyeri. Kadang-kadang eta ngan ukur lengkah munggaran pikeun hirup jeung gudawangna anu bakal lila nyesa dina jero dada. Ari ceuk Lena teh ujug-ujug dina hatena, nah kudu ngahampura jeung mereka. Mung dugi ka dieu saheulaanan pamiarsa dongeng Sunda ti Kang Wawa anu ngaguar carios Halimun Cinta rekaan Wargika Iwan. Hatur nuhun tina perhatosanana, tepang deui dina sambungan salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.